Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Yeuh jama-jama anu ariman, poma maraneh ulah ngalalangkungan Allah katut Rasulna, tapi masing tarakwa ka Allah. Saestuna Allah teh maha ngadangu, maha uninga. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yeuh jama-jama anu ariman, poma maraneh ulah nyuara leuwih tarik batan sora nabi, jeung maraneh ulah ngagorowokeun ka manehna. Cara ngagorowokna sawareh di antara maraneh kanu sawarehna deui, lantaran hariwang boh bisi ama-ama maraneh gugur sajeroning maraneh hanteu saladar. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Saestuna jama-jama anu ngalawenkeun sorana payunan Rasul teh nya manehna jama-jama anu geus dicoba hatehna ku Allah pikeun takwa, pikeun maranehna dicawiskeun panghampura jeung ganjaran nu agung. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Saestuna jama-jama anu nyalukan maneh di saluareun kamar-kamar teh kalolobaanana maranehna teh hanteu baroga akal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Padahal upama maranehna salabar nepi ka maneh kaluar nepungan maranehna mah tan wande kitu teh leuwih hade pikeun maranehna, jeung Allah maha jembar panghampura, maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yeuh jama-jama anu ariman, upama datang ka maraneh jama-jama pasek kalawan mawa beja, geura cukcruk heula supaya maraneh hanteu nyelakakeun hiji kaum kalawan kabodohan. Duluy maraneh jadi kaduhung alatan saniskara anu ku maraneh geus dilampahkeun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ulaika humur rasyidun. Jeung sing nyarahoyen di antara maraneh teh aya Rasulullah, upama manehna nurut kana kahayang maraneh dina kalolobaanana perkara tan wande baris nyusahkeun maraneh
Tapi Allah ngajadikeun maraneh micinta iman jeung anjeunna mapaeskeunana dina hate maraneh, sarta Allah ngajadikeun maraneh ngewah kana kakupuran jeung kana kapasekan jeung kana doraka. Nya maranehna anu meunang pituduh. Fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Minangka kurnia jeung nikmat ti Allah, lantaran Allah teh maha uninga, maha wijaksana. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Jeung upama dua golongan di antara mukminin silih perangan, nya maraneh geura ngarapihkeun di antara maranehna, tapi upama salah sahiji di antara golongan hianat kanu liana, nya geura perangan anu hianat teh nepi ka maranehna marulang deui kana timbalan Allah. Nya upama maranehna geus mulang geura rapihkeun duanana kalawan adia jeung masing aradia, lantaran Allah micinta jalma-jalma anu ngalampahkeun keadilan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saestuna tayalian mukminin teh sadulur, mukituna rapihkeun antara dulur-dulur maraneh jeung masing tarakwa ka Allah supaya maraneh dipaparin rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yeuh jalma-jalma anu ariman, poma ulah pisan hiji kaum ngahinakeun kaum nu sejena, lantaran boa-boa maranehna teh leuwih hade batan nu ngahinakeunana. Pon kitu deui awewe-awewe ka awewe-awewe nu liana, lantaran boa-boa maranehna teh leuwih hade batan nu ngahinakeunana. Jeung poma maraneh ulah moyok jalma-jalma di antara maraneh, jeung poma maraneh ulah silih sebut julukan-julukan nu goreng panggoreng-gorengna julukan teh si pasek keur nu geus ariman. Jeung sing saha anu hante tarobat, nya maranehna teh jalma-jalma anu darolim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yeuh jalma-jalma anu ariman,
geura singkahan kalolobaanana sangkaan-sangkaan lantaran saestuna sabagian tina sangkaan-sangkaan teh dosa jeung poma maraneh ulah ngintip kagorengan batur jeung poma sabagian ti antara maraneh ulah ngupat anu sabagianna deui. Naha salah saurang ti antara maraneh teh hayang ngadahar daging mayit dulurna nya tan wande maranehna jiji kana eta perkara teh jeung masing tarakwa ka Allah lantaran saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha asih. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Inna Allah alimun khabir. Ye manusia saestuna kami ngajadikeun maraneh teh ti hiji lalaki jeung hiji awewe jeung kami geus ngajadikeun maranehna sababaraha bangsa jeung sababaraha golongan supaya maraneh silih pikawano. Saestuna jalma anu pangmulya-mulyana mungguhing Allah mah nya anu pangtakwana ti antara maraneh saestuna Allah teh maha uninga maha ninggali. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Pok urang Arab padesaan teh nyarita kaula sarerea geus ariman. Pok caritakeun Arandika can ariman tapi geura ucapkeun ku Arandika kaula sararea geus Islam lantaran iman can asup kana hateh Arandika jeung upama Arandika taat ka Allah jeung ka Rasulna anjeunna moal ngurangan saeutik oge ama Arandika. Allah teh maha jembar panghampura maha asih. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Saestuna tayalian ari mukminin teh jalma-jalma anu ariman ka Allah katut ka Rasulna tuluy maranehna hanteu mangmang jeung jihad ku harta banda katut jiwa ragana dina jalan Allah nya maranehna jalma-jalma anu balanar teh. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Pok caritakeun ka urang Arab pada saat naha Arandika teh rek ajar Allah perkara agama Arandika padahal Allah maha uninga kana saniskara nu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi jeung Allah teh maha uninga kana sagala perkara. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Maranehna nyangka yen maranehna geus ngahutangkeun budi ka maneh Muhammad bulantaran maranehna asup Islam.
Pok caritakeun Arandika ulah nganggap ngahutangkeun budi ka kaula bulantaran kaislaman Arandika, tapi Allah nemaparin budina ka Arandika lantaran anjeunna geus maparin pituduh ka Arandika kana iman. Upama Arandika jalma-jalma anu balanar mah. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Saestuna Allah teh maha uninga kana saniskara anu gaib di langit jeung di bumi, jeung Allah maha uninga kana saniskara anu kumaraneh diamalkeun.